warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bunita guru bahasa Sunda di rencanganku Fatoni guru PHE dina lawungan ayeuna urang baris medar perkawis naon? Kaulinan tradisional. Tah sata acana urang pantun heula Patoni. Ka kota pendak jeung si Maman batur di lembur. Hayu urang kaulinan awak sehat Nambah batur. Tah naon wae kaulinan anu baris di pedar dina lawungan ayeuna teh Patoni? Aya sapintrong Bu, aya loncat tali, aya oray-orayan, aya sondah. Tah supados langkung jentre urang tinggal wae Video salajengna. Maya Pilita. Siapnya IJ 2 kilo nyanyi atuh. Cepet naon pun itu. Salah Budia. Salah. Coba lihat dulu. Oke. Layan luar leon mapai sawah. Sedang bekah orai-orai yang luar leon mapai leuwih. Tong leuwih loba nu mandi. Saha anu mandina paneuri. Sakitu wae pedaran kaulinan tradisional ugia hidup langkung paham. Tur hidup biasa ngiring aug ngamumule kabudayaan lokal. Orang tutup wae ku pantun Patoni. Ria Ricis nuang kerang, nuangna sareng Kang Atta. Kabudayaan anu urang masing dijaga, diriksa. Salam Sunda, salam olahraga, Gurih Sunda. Wassalam.